Kuring kadang ngerasa lieur kalakuan jelema wa mun di Bandungan dipikir dibulak-balik dirasa-rasa heuh. Panena mah zaman status sosmed heuh wa setik-setik upload, kayaan hirupna upload, nyeri hate upload, teu boga duit upload wa. Terus teu boga beas upload. Cing mikir tuh wa moal aya nu mere da masih dibebejakeun ka batur di-upload. Geus teu boga duit gitu wa. Moal aya nu ngadak-ngadak ieu duit. Lamun maneh heuh bebejana dina video engke ge diberena ge ukur fotona wa. Gitu. Jadi sagala-gala teuing mah tuh tong dijadikeun status di sosmed wa. Ngerakeun mending geus ngarerehe we jempe ciga bencet wa, ciga bebencet cicing we kitu. Da dibebejakeun ge ka batur karieu teh ieu teh wa. Duka ku usum kumaha gitu wa. Aya oge deui jelema wa biasana update status jangan ganggu aku gitu cenah wa. Aku sedang berada di 2 rakaat salat duha. Cing cagur wa atuh maneh piraku update status bari salat heuh. Teu boga pikiran.